Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring sapara kanca di kelompok 2 kelas 4C Pendidikan Bahasa Sunda Universitas Pendidikan Indonesia. Baris ngajentreken langkah-langkah dina ngagunakeun aplikasi Wordwall minangka media pengajaran pakeman basa paribasa Sunda kelas 7 SMP atau MTS. Anapun anggota di kelompok 2 kelas 4C diantarana aya Dava, Hasna, Tia, sareng nu pamungkas aya Nazla. Tah salajengna aya lengkah-lengkah pikeun guru dina ngaakses aplikasi Wordwall. Sataacana guru kedah daftar heula akun di link nu parantos aya di layar ieu. Salajengna klik sign up, tuluy eusian ngaran, alamat email, password, jeung lokasi. Tah lamun tos gaduh akun, guru tiasa ngadamel bahan pangajaran ku cara langkah kahiji, guru tiasa muka Google, tuluy ketik Wordwall Games, tur klik search. Tah, pamitos lebet ka webna, guru tiasa scroll ka handap, teras tiasa ningal hasil contoh-contoh bahan pangajaran di nu sanes pikeun referensi. Langkah kedua, di pangluhurna palebah katuhu, guru klik buat aktivitas. Tah, dina aplikasi Wordwall teh ngawangku 18 template anu haratis. Guru tiasa milih template disaluyukeun sareng tujuan tur materi pengajaranana. Tah, misalna guru bade ngadamel pengejaran dalam labirin, tuluy klik. Langkah katilu, guru tiasa ngalabetkeun judul aktivitas, luyu jeung kolomna. Tuluy aya kolom instruksi anu sifatna opsional hartina tiasa dieusi atawa henteu. Sabada eta guru tiasa ngalabetkeun patarosan tur pilihan jawabanana. Aya sababaraha template anu tiasa dilebetan gambar, nanging eta oge opsional. Tuluy dina nangtukeun jawaban nu leresna, guru kantun klik tanda cakra dina pilihan jawaban anu beres dipidamel. Tah sapertos kitunya, dina nangtukeun jumlah patarosan, guru kantun klik tambahkan pertanyaan. Tah langkah kaopat klik selesai. Sabada eta, guru tiasa ningal hasil nu tos dipidamel. Nanging saat acan scroll ka handap, dina timer guru tiasa nangtukeun waktos pikeun ngerjakeun patarosan anu tadi beres dipidamel. Sabada eta guru tiasa ngatur nyawa. Harti nyawa sami sareng kasempetan dina ngeusi eta patarosan. Guru kantun geser bae tanda buleud. Oge dina nangtukeun tingkat kahesean, guru kantun geser bae tanda buleud. Tuluy guru tiasa nangtukeun patarosan nu tadi dipidamel teh bade diacak atawa nyusun. Kantun klik bae. Tuluy klik terapkan pada aktivitas ini. Sabada eta scroll deui ka luhur. Guru tiasa nyobaan hasil anu tos dipidamel ku cara klik start. Tuluy kantun klik bagikan, tur atur pikeun kelas sabarahana sareng mata pengajaran naonna. Tuluy klik publikasikan. Sabada munculingna kantun salin, tur tiasa dibagikeun ngaliwatan email, WhatsApp, atawa nu sanesna. Salian eta, oge aya lengkah-lengkah pikeun siswa dina ngaakses aplikasi Wordwall. Nyaeta, langkah kahiji, siswa tiasa nempelkeun tautan Wordwall anu atos disalin kana Google, tuluy klik enter. Langkah kadua, pikeun ngawaler patalekan, pencet wae mulai. Nalika main, siswa kudu merhatikeun waktos sareng nyawa anu aya di luhur, sangkan tiasa ngatur strategi. Langkah katilu, siswa kantun arahkeun wae anu warna beureum kana kotak anu numutkeun siswa eta jawabanana. Nalika jawabanana lepat, lawang kotak teh bakal nutup nyalira. Tur nyawana bakal ngurangan. Kitu deui lamun nabrak musuh, nyawa siswa oge tiasa ngirangan. Tapi, saupama jawabanana leres, siswa tiasa lebet karena soal salajengna. Tah sapertos hieu.
Sabada rengse, klik papan peringkat. Tur nyeratkeun nami, tuluy enter. Tah, engkin bakal langsung keluar peringkat, poin sarta waktu siswa dina ngerjakeun soal. Tah, mung sakitu pedaran ti sim kuring sapara kanca, mugia tiasa dipika hartos, tur ageng mangpaatna pikeun urang sadaya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.